Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Asep. Hari ini Kang Asep ada di Cibeunteur, tepatnya di rumah Bapak Kadus. Saya bersama tim datang ke sini atas undangan beliau, ingin mengungkap legenda yang ada di Cibeunteur. Begitu, Pak Meng? Ya, betul sekali. Nah, ceritakan sedikit Pak kronologi atau latar belakang yang akan kita telusuri sekarang ini. Siapa dan apa gitu. Begini, Pak Asep, dulu menurut cerita sesepuh-sesepuh yang ada di Cibeunteur, katanya ada yang namanya keramat di Dusun Cibeunteur. Ada 1, 2, 3 keramat yang diantaranya namanya makam keramat Eyang Walet, makam keramat Kisangkur, Kidayem, dan Mahwila, Ki Gobang lagi yang ada di Gunung Gobang. Begitu saya langsung memediasi tentang keramat itu, apakah betul atau enggak. Ternyata sekarang harus dibuktikan dan diundang ke rumah saya begitu, apakah benar atau enggak yang diadakan, yang katanya ada keramat di sana gitu. Begitu ceritanya. Untuk lokasi bagaimana, memungkinkan tidak kalau sekarang lokasi? Karena sekarang cuaca hujan, mungkin di rumah aja di sini, dan kalau bisa itu yang di keramat itu diundang saja ke sini gitu. Oh iya itu. Untuk nanti malam ini. Nah, jadi untuk proses mediumisasinya kita laksanakan di rumah saja karena di lokasi sekarang hujan dan tidak memungkinkan, bahaya. Jadi kita nanti malam mediumisasinya di rumah saja di sini. Jangan lupa kalau kalian suka, like, komen, share, and subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini apa ya? Nah, yang pohon besar itu. Oh, di tempatnya di sana, dan apalagi ini sudah hujan, jadi sangat tidak memungkinkan. Dan tempatnya juga ya kalau malam-malam kan agak khawatir lah. Takut terjadi apa-apa di sana, jadi lebih baik di rumah saja. Itu yang dinamakan itu keramat makam Eyang Walet. Keramat makam Eyang Walet di sana katanya. Siap, Lur. Zatullah, sirullah, hujullah, bihaqi sayyidina bi'adiyatika, biqudratika ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala. Assalamualaikum. Islam lain? Islam aja lain? Islam lain? Islam? Anjir Islam lain? Islam? Bukan Islam lain? Lain? Keluar deh. Allah sama. Tahu kan ini? Allah Akbar. Allah sama. Datullah, sirullah, Allah Akbar. Jin Islam, bid'atullah, sirullah, datullah, sirullah, Allah Akbar. Allah sama. Allah sama. Datullah sama. Allah Akbar. Allah sama. Allahumma shalli ala sayyidina Allah Akbar. Allah sama. Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Saha yang namanya silaturahmi. ngaliwat silaturahmi ka dieu
silaturahmi dina mereka dia sahana mina silaturahmi aing bisa ngomong geuseupeul aing yang bisa kieu. Alhamdulillah silaturahmi tadi mah bisa minum Di mana aja udah kurang kita asik abi mah kalau hari direncangan sok sholawatan abi kaditu asal anjing lain tidinya. abi mah di Pangandaran ini nggak Pangandaran Cibilang ini nggak Semagung Aya naon aja. silaturahmi hoyong uninga sahab namina yang teh hoyong uninga bisa silaturahmi saya si akang hoyong terang dadah dieu Sampai meh kaulah ngomong. mohon mangga Kaulah moal bakal merenganan kaulah. mohon Asal kaulah. Pasir nu itu. Oh sayang jam supena saja mante sarang Barang mantep. nah, santos nak yang mah di mana kawitna yang kawitna Lamun dicaritakeun panjang lalakon. Kaulah. Loba. Balat kaulah. Anu milu nanyerkeun Islam. jadi dia teh alhamdulillah alhamdulillah Hayang apal kaulah. sumuhun silaturahmi dia siapa kata itu Abi mohon solihin asolin yang terang daerah dia pedaya makam jeung posoleh saurna jadi ibadah dikumahakeun masana kitu keuna dirawat saena kumaha kitu Anjeun hayang apal. mohon ayang abi teh incun Bapak Mansuh nih terang teh ka Bapak Mansuh nih Kolot anjeun. Kaulah nyaho. kata napi yang tenu disebat eyang walet Lain. nami aslina saha manawi Kaulah Jaya Sangkur. oh biasa Moal aya nu apalkeun. Tapi dina waktu ayeuna kaulah baris pangijen anjeun. amin di paidinya makamna Tuh. Di gunung itu. gunung kamu nih gunung Sumur gunung mana manawi hayung terang Dah. kasih waru Dono itu tuh. gunung Sumur gunung Sumur gunung Sumur pantan Atama nu cakat gunung Gadung katanya oh tadinya pami abdi jarak kalinya wios Ngan wayah tempat kaulah. oh Semua kacir. wios kan pami kali itu berdirian mangga ke sawios Bahagia kaulah bisa paham ijik anjing budak orang. amin barakallah silaturahmi dah hoyong terang saja silaturahmi hoyong terang ketuk dieuna supados
jantan kamaslahatan kau kasadayana omat tempat kaula ulah dituduhkeun mohon ulah dukeun ka jam umum gitu. Anu dia we hungkul paling can abdi barudak sholawat gitu. naon bangna tempat kaula teu bejak Oh, bisi disalahgunakeun mohon. Insyaallah Rabi mah teh maksud bami dirawat beunang dirawat dibersihan gitu. Masalah itu masalah. ingat aya hiji tempat Mohon. anu bakal kedatangan jalma loba Mohon. Di paling mana ya? iri gunung itu Gunung Payung. yang Gunung Gadung, kaditu Gunung Engan, lain Gunung Malang. lain lebat banyak bakal loba jalma Bae naon kadinya ya ngalami? ngaruksa Oh, off-roadnya balap motor gitu. eta tempat bakal diincar di ala hasil Oh, tambang. Belum tambang kan? Oh. Belum tahu. Serumah sandrinya ya? Hari yang anu pituin pemuka Cibuintir menawi kuninga saha menawi nah ieu tempat asal mulana lain ngaran lumur ieu tempat ngahiji sakurilingna ieu ngahiji kunaon dipisahkeun geus aya caturanggan ieu tempat ieu lemur sakuriling Surnajaya itu. bakal maju Amin. menawi yang di dieu khususnya di Cibuintir menawi aya katingali ke yang nah aya bahan naon semacam emas atau nanti kumaha naon lah terang dan di mama menawi gitu menawi kuninga yang cing di Cibuintir pi bakal kumaha apa yuna menawi bakal aya tempat anu dijuk-juk tong aneh ingat duka tahun mana bakal loba jalema anu datang ka ieu tempat tapi aya hiji tempat anu tadi ku kaula disebutkeun Oh, eta hiji tempat kepada sejarah pasir tambang teh ya menawi yang kuninga
luar negeri. Bakal aya jalma asing anu datang. Mohon pada kieu ya kapungkur salah sepuh teh. Jaga amat cenah Cibentir bakal jadi panarisan urang kota. Lamun cek saturangga ladu lamun jadi lemur. Di ladu teh pan aya kidayem manawi uningan teh ka kidayem. Hiji karuhun anu geus muka ieu daerah. Hiji tempat sabenerna loba anu muka ieu lemur. Salah sahijina karuhun anjeun. Alhamdulillah. Sanamina Mana bisa sih? Bapak Masumi, Bapak Suhardi, Loba ka Bapak Timi, sang Bapak Sahrimi uningan teh. eta turunan anjeun kabeh. Leluhur anjeun. Aman. Kaulah sameme leluhur anjeun. Kumalanan di alam dunia. bawah berapa itu ya. Kaulah Gusti heula. Janten kieu yang maksud teh maksud abdi manawi tempat linggi yang di ditu dalam itu uningan salupamina aya izin teh yang dikenakeun abdi hoyong ngarawat mung abdi teu terang palebah mana-mana manawi pada masihan ciri ka abdi gitu. Omat, Mohon ku kaulah moal dituduhkeun. Saon sabab bakal loba ka tempat kaulah. Lamun eta dituduhkeun ku kaulah. Dan lamun anjeun penasaran bakal aya nu datang deui. Bismillahirrahmanirrahim. Salam selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha ya. Amina. Kaulah anu dipalulu ku anjeun. yang mana? Naon anjeun hayang nyaho-nyaho teh tempat kaulah. Silaturahmi yang kali abdi nonton uningan yang kali silaturahmi pada iya yang uningan abdi kayak maksad ngaganggu ke ayah supaya saya naku maha kalau uningan kemanfaatan dan mola gitu dah yang terus terang pada dijabar ke nabi silaturahmi sesama makhluk Allah mengiman ke Allah dan Rasulullah. Kalau maksud awan tahaya Kolot baheula. mohon
kaulah sok disamat. Oh. Amin naon cenah yang disamat gitu. Terakhir. Saha manawi yang teh ieu anu saresna kitu. Nami aslina ya. Aslina. Sebut ngaran kaulah. Si Walad. Oh, mohon. Menawi yang teh asli orang Cibeunteur atau napi di mana kitu kawin? Di paling mana? Kaulah lain asli Walad. Kaulah Umar. Mohon. Janten kieu yang maksud abdi hoyong kepang sareng yang di kahiji wirehna penten tempat eyang teh dina danget ayeuna abdi can uninga palih mana-manana manawi aya izin teh yang abdi hoyong sejak ngarawatan ka tempat eyang manawi abdi hoyong di pasihan terang palih mana manawi Hayangnya mohon pamit ciri ceket tangkal anu mana gitu tadi eta lokasi teh sabenerna kuburan kaulah geus teu kaciri. mohon pamit biasa hoyong di pasihan ciri gitu Kumaha aja. maksud teh ku abdi hoyong dirawatan gitu hoyong digumule gitu tempat yang teh margina ayeuna punten eta tempat terus jantan kebon itu ieu buah bilih kaganggu tapi kumaha gitu jadi hoyong di cirian gitu bae di cirian maksud mah sae gitu Di Cirian kira mau tadi doakeun terang tempat mah. Kaulah gigiran tangkal kai anu gede. kira kapal mana tidinya pali tonggo kapal linggiran kapal kawer eta Kakira kintana tina dapur kaya kira teh sabaraha meteran eta teu jauh 3 lengkah ti dinya. Aya batu hiji sana setar. Aya batu. Mae batuan eta sana. Oh. Aya hiji ciri di dinya. Batunya itu nya. Oh, bios pami di jarahan, di bersihan, di Cirian. Ngan oman ulah dipake muja. Tuh yang tawasulan ngojaro. Tapi mana yang kawitna asalna? Kaulah asal dibeki dua. Kedua teh di mana? Kilo di mana? Di Cibulang kan es? Tangga pancar Di mana teh itu? Paling mana nya? Di Jawa. daerah Cemerak Kaulah lemur asli kaulah geus deket ka laut. Oh, pangandaran itu Tak mediana tak Parigi. Batu Karas. parigi. Parigi. Oh. Kaulah Umar Kuning artinya yang sama Agung. Nah, zamanan ente masih kan air turun kan ente. ngan kaulah baheula boga guru. Oh. Gimana? Ini guruna. Kaulah ini Umar kahiji tempat tapi kaulah umur kaulah beki kolot
dia tempat. Ulah aneh. Lamun aya kolot anu nyabit-nyabit ngaran kau. Ari guruna di mana yang eta? Kaulah anu dianut ku kaulah ilmu kadugalan ya jauh zaman baheula hese hayang ilmu agama anu diagem kadugalan kabeh. Tapi mau agama gitu. Kau juga kan yang barkeun beriman agama gitu ya. Sarame yang didinya manawi urang Cibeunteur aya anu pernah nyuhungkeun ka eyang kadinya ka hiji tempat ka tempat eyang kadinya anu dongkap manawi aya ya. Sabab kau anu datang ka kau hayang niat ku guru ku kaulah dibere lamun aya nanaon rek mulung rek naon samat ngaran kaulah. Kira mana yang abdi teh pamitan ditos kaun ya aku yang abdi turunan Bapak Mansumi yang terang abdi kelarsana ayeuna nupuan ilmu manawi gitu pamitiasa ka abdi yang pilih bade aya amanat atau napi kumaha kamu maksana memajengkeun ilmu manawi gitu kedah kumaha gitu. Anjeun geus boga kaluhungan. Itu pisan-pisan ya abi mah. Mati kolot anjeun tah. Kolot anjeun geus maot. Harus pisan. Tapi omat anjeun sing kuat. Saeutik gedena anjeun loba nu mikakeun. Nah, manawi ya kalau lain dari eta bisakan dipikir atau nanti eta kena kumaha manawi. Nah aya semacam upami aya kepetiasa abdi teh kayak Angkeruan kaulah. Ulah. Sebat we kalau itu. Aya hiji. Aya. Sok sanajan anjeun aya nu mikakeun
Allah ya. Sekali deui ya eta teh sawios abdi saupamina iraha bae ngarawat ka tempatnya kadinya. Ya insya Allah pamit saya izin ya, insya Allah kita akan ungkap ke tempatnya yang kali teman nabi. Tapi insya Allah bakal dirawat, saya keluar kedahan anak, mungkin bakal sudah nunggu doakan gitu. Ingat, eta tempat serahkan kau. Kan anjing bisa ngurus. Ulah dipejakan kajal-majalma anu dolim. Bisa pakai musrik gitu kan, Insya Allah. pakai muja gitu. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.